Pamilon peminat mengukur hiji deui. Wah, saja urang manaja. Nyaeta kakasina Prabu Bima Kendra. Bima Kendra ya. Bima Kendra rip. Nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago. Perjuangan Nusa Jati putra putri Indonesia Bajanun tulang tanah negara perkosa ibu aja epon sokomo direkayasa Sahya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang pamana raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia Saemara parantos aya di tengah alun-alun Tirta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakeunana cek panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia Ya, darah dua. Mana antos. Antos. Nah, ainu lalajo abong bebas. Abongna bebas. Panuhun dina waktos ieu. Nonden Paden Dinten ka-20 ieu laras. nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago Saemara. Kakasihna Kakang Tirta Sakti. Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan Palih Kidul. Pamilon peminat mengukur hiji deui. Wah, saja urang manaja. Nyaeta kakasina Prabu Bima Kendra. Bima Kendra ya. Bima Kendra rip. Nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon Baca
dihaturkeun ka patugas keamanan. Supados tiasa ngatur anu nongton. Oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan. Jadi penonton anu tertib. Atuh supados diatur nate anu penek ti payun, anu jangkung ti tukang. Atanapi anu dipayun salik, saya anu dipengker tiasa tati. Anu isalan palih ti kidul jajarkeun dirinya. Ka ibu-ibu Aya naon ja? panuhun nongton ulah bade ngahiji sareng pameget. Nah aja. Nah. Bilih aya nu kokodok. Kasempatan Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu saemara. Heuh. Atuh sajabina ti kitu Nah, iya ja. kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mikeun eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. Katong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. Wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun Naon ja? ieu saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun. Naon aja? Naon aja? Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede kakris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangam. Inggih. Kadua dina prungna kopi kalan pati teu kengeng nyolok panon najong larangan. Inggih, mangga. Mangga ja pelaturan. Katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat, boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tungtutan tapi kena bebas ku cara hukum saemara. Ya, Geus perjanjian ja. Kalayan aya pelaturan anu anyar Aja? Ja, Bang. ayeuna mah bebas. Bebas naon? Di Bebas dinten ieu hasil gempungan tadi wengi saemara bebas. Bebas kumaha ja? Bujeng hingga golongan raja, patih, satria, brahmana, sanajan budak angon, asal bisa ngelehkeun jago saemara, bakal diangkat jadi mantu naraja. Bilih aya anu bade daftar, saya sumping langsung we ka tengah alun-alun. Kitu manawi. Sakitu mangga. Ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun. Kumaha Den? Margi dinten mangkukna aya kajadian ibu-ibu dihipnotis. Alah. Dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras bener eta ja. Kange ngahinarkeun eta kajadian Sumohon dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngange perhiasan.